Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita membahas sampai ke ada suara bisa dikatakan itu suara dari luar atau dunia luar, tentang suara yang berbunyinya opat. Kita akan tanyakan ke sang maestro, ada fenomena apa di balik angka 4 ya. Apakah itu suatu pertanda alam atau apakah itu ada hal-hal lain? Semoga saja itu kebaikan bagi kita bedah kata 4 itu. Silakan Mama, kita membedah tentang angka 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pancar itu memang kita wujud kita sebetulnya. Ya. Yang mana yang dikatakan menurut saudara kita yang 4, antara antamaya, antara rasa, antasari, tali rasa itu ada di badan kita sendiri sebagai simbol. Kata orang Sunda, kecapi itu sakecap jangan kaimpi-impikan. Kacak-kacak. Ayeuna biola. Biola teh cek bahasa deungeun, cek urang mah piul. Ulah sok wahyu gawena. Ulah sakeset-keset lamun lain keset kedeuna. Ulah satempo-tempona, ulah satempo sadeungeun lamun lain reungkeun. Sing waspada permana tinggal. Ulah jati ka seni kujunti, seni batu di agung-agung, seni urang teu dodong tinggal ieu. Seni tradisi ngajak jalan anu sampurna menunjukkan husnul khotimah. Amin, amin. Biola kawatna 4, ke depan amarah kabeh. Amarah lo amah sawiyah mutmana. Ieu kawat 4. Tiap anu diguguk ku jalma hiji we tiap anu aya di dadan hawa nafsuna. Itu hawa nafsu kabeh. Amarah lo amah sawiyah mutmainah. Tiap nu hiji bisa dikukut dilaksanakeun di masing-masing zaman. Non amarah. Ulah sampai ambruk ieu kaayaan alam. Non dasana pada aya duit di murah. Hakna hak fakir miskin. Anu teu mampu. Kunaon aya nu beuleuh hari-hari anu miskin teu kajangan. Tawas pada permana tinggal. Di alam kiwari teh ulah rasa maneh gunggungan. Merdeka teh lain keur batur, merdeka teh keur urang. Macak aya lagu. Hayang kumaha deui ieu geram. Cing eling mata kasebut. Cing cangkeling manuk cingkling cindetan plus ka kolong bapasantar bulan eta kok kecap curak cek kolot baheula. Aya hatina cing cangkeling si maneh buru areling. Manuk cingkling cindetan mumpung dihirupkeun ku dalang. Plus ka kolong los nyawa urang cabut kudu kagungan. Bapasantar bulan nangkarak bae wujud ngaler. Reka mananya koloy. Bandung Jakarta paling murah kereta api. Jema kereta api salah abdi buruan, supir opatan tuh opatan duaan. Selengkatinya jadikan untuk ilayah minaklik kan itu nyambal kira minaklik. Ya Allah, apa anjun cukup balik aja tumbalan ke asal. Moga-moga arwah almarhum diterima ke Allah Subhanahu wa taala, dicangkeun dalam kubur ing tetep iman di sana. Yana amal. Sedang dicarak teh amal satu ya. Untuk dunia bertingkat sedang mengkilat sawah laga imah gedong dibawa. Wayah kumah matak buru-buru ngumpul umur urang masih kene jag masih bisa kene kumah lain. Ulah ngarasa bosan, ulah ngarasa temas. Da urang di dunia teh ukur sekarang umbara. Nu teu lila umur 100 tahun. Lamun belak pare teh matas ngoyos ketak mendo mau jadi pare. Kunaon cenah pare teh dibodas eta kekurangan cai. Madiana pare resep mereka barang akan cai na eueuh datang matak babeluk jadina. Naon parana nya seueuh da mau dibawa ka imah.
eta diduruknya. Lamun paremah dibakai mah meureun. Mata. Dasarna zaman Sayyidina Ali bisa nyebutkeun alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim nanya bumi 3 kali aya tanah suci. Ari ayeuna boro-boro bismillahirrahmanirrahim dilengkang-lengkong boro-boro nanya bumi 3 kali aya tanah suci. Gaya karena lain zaman bertapa. Berat tapa boro-boro rek kentek beuting. Penting puasa bumi jangan ngalakonan. Jadi puasa kope aku. Entah kayu kurang tatan-tatan jalankeun. Ieu teh satu hiburan seni teh eta mieling keur kabing. Nya dicontohan. Karena Islam waktu Islam ku seni gitu Gusti bacakan kalimat syahadat kacisnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Udah masuk Islam. Nah itu. Nah sekarang bahkan keadaan lagi ya begini jalannya harus ingat sedang waspada permana tinggal ini virus corona zaman